Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian ke-10. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Sateuacan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tah geni Jang Durahman di Arab-Arab kita tadi ku ibu teh siap ka dieu Jang di jero sakalian kunci we sapedahna mah ngarah jongjon bari eta pantop pagerna kaitkeun sakalian sur Ibu Jubaidah dareh dehna keur teu kinten bingaheunana kadatangan ku Durahman teh. Cak Durahman unggah terus apus ka jero. Siap di dieu Jang sakalian gara urang ngariung hitung-hitung pakawulan urang sararea salamet nuti rumah sakit ge sehat jeung urang syukuran ka pangeran. Tadina mah Durahman teh mugan henteu daekeun tapi bubuhan dipaksa jeung karunya kanu geus sasadiaan tungtung mah manehna marangan diuk ngariung. Brak bae salerea dalalahar ngahaja henteu dina meja makan tapi ngampar dina samak. Anu satadina mah Durahman teh ngarasa era jeung asa-asa tapi bubuhan pribumina sareseh jeung dareh deh matak conggah atudahanna teh teu wudu gede sadayana galumbira bangun anu nikmat sareng ponyo pisan taruangna teh. Bada taruang Durahman pindah ka hareup diuk dina teras nu geus aya persina paranti ngahajani istri bumi anu kahieman ku kembang jeung tangkal anggur. Ibu Jubaidah nu parantos beberes dilebet nyamperkeun ka Durahman nu keur diuk dina kursi paniisan. Tanya genah di dieu mah Jang Ibu oge hareudang tas dahara teh jeung kabeneran deh leler angina bulan keur meneran caang parigek anjeunna oge calik dina kursi nu geus aya di dinya gigireun Durahman ngan kahalangan ku meja dengan aya dua-duana kursina teh jeung hiji meja. Ani Nurani Ibu Jubaidah ngagentraan Neng Nurani. Hah Neng Nurani ti lebat bumi ngawaleran panyaur Ibu Jubaidah. Kadia candak kuehna dina keler bari sakalian sareng caina. Neng Nurani nyandak kueh dina keler sareng pocina bari nyandak gelas kosongna 2 siki. Tuh meh bae poho ibu teh abongnya geus maju ka kolot. Ibu teh tas nyieun kueh talem keur neang anu orokan nyi engkar nu ngajuru teh acan pisan dilongok pek heula di dieu diuk moal keung da aya Jang Durahman mengpeng sore keneh da moal lila arek salol we ulah henteu teuing tembong sur Ibu Jubaidah bari lebet ka bumi nyandak kueh talem dina piring dicandak kaluar dituruban ku kertas koran. Pek wae Jang bari ngaleut kadinya da dibaturan ku Nurani moal lila ibu oge nyariosna bari imut surti Ibu Jubaidah mah nganyahokeun kanu anom abong sepuh bijaksana. Ulah lami teuing atuh Bu sur Neng Nurani. Moal lila ibu oge Gek bahe Neng Nurani calik dina kursi tilas tadi calik Ibu Jubaidah
pagigir-gigir jeung Durahman. Itu ieu teu aya nu lemek pada hese neangan picaritaeun duanana jarempe simpe kawas gang kapincak, tapi ari dina manahna mah duanana oge alewoh cacarita kaciri dina sinar panona silih reret paplit-pelit. Bubuhan Durahman lalaki geus lumrah sok mimiti ngajalanan, pok bae nyarita bari sorana rada ngageter. Teu kinten bingahna hate teh teu dugi ka teterasan teu damang. Nah saha nu teu damang Kang? Da abdi mah cilaka sanes udur. Mung saena wae cilaka oge teu sawios-wios meulih kenging bagja abdi teh. Ari diemut-emut mah ayeuna pendak deui sareng anu kapungkur pundung. Pundung sateh Akang mah sanes pundung ama kapungkur teh. Mung rumaos kawon nasib ku urang Bandung. Nu mawi ngahaja hayang ngumbara ka Bandung oge. Sugan we di Bandung mah aya milik jasa pendak sareng nu parantos. Wawuh atuh. Nah saha Kang urang Bandung teh dugi ka kengeng nasib sae-sae teuing. Eta Incu Haji Latif nu gaduh motor Honda teh nu megat ibu guru di jalan Cibadak. Ceuk Durahman bari seuri. Geuning Akang uninga kan tenan daya wartos di tukang beca harita teh. Aduh teu sangka Kang Durahman. Saha sareng di mana Kang tukang becana? Abdi kahutangan budi ku anjeunna teh. Sur Neng Nurani bari males netep ka Durahman. Serak luapan teh paamprok sanajan kaayaan rada poek ngan ukur reyem-reyem kacaangan sinar bulan anu ngemplay. Teu burung katinggal siakna dua rarai nu pada bareureum itu ieu pada tungkul ngarahuh kawas capek. Panangan Neng Nurani ngutek-ngutek meja. Ayeuna oge dan teu tebih dipayeuneun tukang becana oge. Ceuk Durahman sorana tambah ngageter kabawakeun ku hatena nu ratug. Neng Nurani ngadeg bari nyakel kana leungeun Durahman naros bari mageuhan leungeunna. Kang Durahman tukang beca teh. Leres Akang anu harita ngabeca teh. Ulah bendu wae Neng ka Akang parantos kumaha wantun mahruk kakasih Neng. Ku Akang ditotogkeun kana jalan. Aduh Kang Durahman, hapunten abdi Kang, kapungkur oge da sanes nampi. Mung cinta abdi ka Akang, kapungkur mah semetnya sareng asih sapertos adik kalanceuk. Tapi ku abdi ayeuna karaos, hate abdi ka Akang teh. Teu kebat nyariosna Neng Nurani kalah kabrak bae tepak doku bari nyuuh kana tueur Durahman. Kaburu kapegat ku Cipanon tina ngarasa rumasa jeung era. Durahman dijungjungkeun didiukeun di gigireunana sakorsi kuduaan da lega korsina oge kuduaan teh leluasa pisan. Neng nah leres Neng teh ayeuna mah parantos nampi kana maksad Akang nu kapungkur parantos dilisankeun ka salira. Nyariosna Durahman bari teu weleh netep ka Neng Nurani. Sumuhun Kang, sok asal Akang moal kaduhung moal luncat mulang sanaos Akang parantos terang kana riwayat abdi nu salaresna. Jalmi hina nista matak aeb ka salira. Neng Nurani henteu tahan manahna emuteun kana caritaan kolot mahrub nu geus muka rahasia salirana ngaguk-guk cerik nyuuh kana tangan-tangan korsi. Moal Neng Akang moal kaduhung sanajan Akang geus terang yen Neng teh nista hina ceuk batur. Tapi ku Akang Neng rek dianggap suci jeung mulia, rek dijungjung dipuja dipake jimat tungkusan ati di dunya dugi ka akhirat ceuk paripaos teh mah. Ceuk Durahman bari ngusapan mastaka Neng Nurani nu keur nangis nyegruk bangun nu kanyanyerian. Sanaos abdi jalmi gede dosa Kang, gede nandingan gunung ageungna dosa abdi. Abdinya ka Akang ulah dugi ka aeb salira Akang kacanda ku dosa abdi. Sur Neng Nurani sora nyariosna rada dumareda kahalangan ku picerikeun. Sing percanten Neng ka Akang. Akang arek sumpah ka Pangeran, demi Allah demi Rasulullah Akang rek munajat siang kalayan wengi rek mangtobatkeun kana dosa Neng. Upami leres teh mah Neng kagungan dosa, asal eta dosa sanes anu dipidamel ku Neng nu kalangkung sareng nu bade kasorang. Nyariosna Durahman dibarengan ku hate nu welas jeung asih nu celik putih celak herang bijil tina ati sanubarina.
Nah parantos uninga Kang Durahman kana rasiah abdi. Saur Neng Nurani bari cangkat tina nyuuhna neuteup ka Durahman bangun anu panasaran. Kantenan akang oge terang, akang geus kenging wartos. Tapi sing percanten Neng kana sumpah akang moal kumapalang, akang nyaah jeung asih ka Neng estu dibarengan ku hate anu suci. Teu tahan ku kasedih sareng kabungah nguping cariosan Durahman. Neng Nurani ngarangkul ka Durahman, pananganana pageuh mun tangan pundukna beri nangis nyegruk dina tak-tak Durahman. Keur kitu kedapruk di kajauhan ka kuping suara selopna Ibu Jubaidah. Neng Nurani ngalesotkeun rangkulan tina punduk Durahman bari lebat ka jero bumi nyusutan cipanon anu barintit ku sapu tangan. Ibu Jubaidah beuki caket lebat ka pakarangan bumina. Har geuningan sorangan jang nakamana ari Nurani? Ibu Jubaidah naros ka Durahman. Itu di lebat bumi tembal Durahman ka Ibu Jubaidah bari teras nyarios deui. Ieu parantos wengi teuing abdi teh bade permios bae, mergi enjing mah parantos kedah dinas didamel. Can wae atuh datara unggal sore. Kakara oge pukul 11 ieu teh jang. Sawios kapayun manawi abdi nepangan deui. Nya, mangga atuh ari kitu mah. Kamana ari Nurani? Ani. Ieu akangna arek balik cenah. Ibu Jubaidah ngagentraan Neng Nurani. Neng Nurani norojol ti lebat bumi bari naros ka Ibu Jubaidah. Aya pikir senaon Ibu? Itu akangna rek balik cenah, jajabkeun heula, saurna bari lebat ka bumi. Neng Nurani ngajajabkeun Durahman nepi ka panto pakarangan sarta dikeupulan artos keur ka Ibu Jubaidah. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna lalakon di sejen tempat. Ibu Mina bapak kepala anu biasana ketingali hegar haneteun ku suara pick up nu ngaheang ku alunan suara lagu Indonesia populer sakapeung ku suara lagu anu biasa musik atawa band lagu agogo atawa Twice. Ayeuna katinggalina nari kolot teu aya dangiangna, comrek diisen sepi teu kakuping naon-naon, nu kagungan bumina teu katinggal jandela kacana boh diloteng boh nu dihandap biasana sok maruka. Ayeuna mah sadayana narutup. Garasi mobilna nu biasana muka sok ngajugrug mobil sedana nu herang ngagenclang. Ayeuna mah katinggalna dikunci ngagantel kunci gambokna. Nu biasana sok ngajajar ku Honda ku Yamaha jeung Vespa beteu katinggal hiji-hiji acan di payunan bumina teh. Tapi kakuping suara nu batuk di payun, bapak kepala keur calik nyalira dina kursi bari nanggeui gado bangunukeun ngalamun. Pas semona jiga nu teu damang raraina pias semu alum kakuping nyarios nyalira ngagerendang lalaunan. Dasar mimilikan awak keur sial. Geus mah aing katipu ku si awewe gejul, ku si Mince. Ayo deui budak cilaka, motorna ruksak, teu beunang diomean deui. Awakna cacat, sukuna potong, nu sabeula tulangna bubuk pisan. Cek dokter eueuh harepan, kapaksa kudu dipotong, diganti disambung ku suku palsu. Palang siang deh, duit jabatan nu aya 45 jutana. Buah kaburu kanyahoan ku inspeksi bagian pemeriksaan. Bisa kumahan teuing wirangna, jaba dipecat teh tina pagawean, kudu ngalakonan di bui aing teh. Mobil gedong jeung sagala kaayaan nu di imah. Nah kira-kira na cukup lamun dijual keur ngaganti. Saha anu baris meulina? Sawah anu mitoha geus diinjem dipake borah. Urut nambahan yeun ieu gedong nepi ka ayeuna acan katebus. Geus puguh boga sorangan mah geus bea. Dasar si Dayang, si Mince nu mawa sial teh. Nya manehna sok mere pangasilan ka aing, tapi da bea aku manehna deui. Bapak kepala sasauran nyalira sanaos henteu tarik tapi teu beda jeung nu robah akal, bari unggut-unggutan, bari gegerijeman. Panangan teu daekeun lesot tina gadona nu tita tadi ditatanggeui. Keur kitu gerung sora mobil lebat ka pakarangan. Sanes mobil pribadi anu bapak kepala anu herang ngagenclang tapi mobil jawatan disetiran ku putrana anu istri Neng Yeti sareng ibuna mulih besuk di rumah sakit.
Jut ibuna lungsur tina mobil digendeng ku putrana bapak kepala anu keur ngalamun cengkat, angkat muka panto gedongna. Bray panto muka teu nolih kana naon-naon gorowok bae istrina nangis bari lolong seran. Kumaha teuing anak aing, ampun Gusti, sukuna ngan kari sabelah. Da eta bapana nu kitu teh, make dipangmelikeun motor sagala. Geus we potong sukuna budak teh. Istri bapak kepala nangis jejeritan bari lolong seran bari ngocomang nyeuselan kacarogena beak bersih. Bapak kepala barebedeun geremah eukeur baluang tambah istrina ari jol ari gorowok atuh ngan bati olohok bae. Bahamna calangap ngajantang kawas nu tinggara kalongeun, damalna gogodeg bari ngajengutan buuk. Di jero bumi narojol rencangna sareng ramana bapak kepala nu geus sepuh moro kapayun, kaget ku anu nangis meuni jejeritan. Dugi kasonten nangisna ibuna dugi kales-lesan kapiuhan bakat ku sedih ningali putra nu parantos kengeng ngoperasi sukuna dipotong mungkantun sabelah. Sakitana ningali oge ti katebihan margi kauninga kudu ngarawat tangtos kana moal kiatna. Ibuna ningali putra sampeanana mungkantun sabelah deui henteu kengeng nyaketan. Bapak kepala nu ti tadi oge parantos ngaraos lungleng katur lengan teu kiateun ningali garwa nangisna. Maniles-lesan anjeunna lungsur ti bumi jiga nu henteu sadar. Angkat mapai jalan agung. Angkatna henteu karaoseun kawas aya nu nungtun seperti aya nu gaib nu ngajak nu mawa nu marengan ka bapak kepala ti bumina geus tebih pisan. Harita teh geus nuju kana peuting panon poe geus lila surupna meh bada isa di jalan amprok yang jelema anu ngaleut urek ngupingkeun ngaos kana rajaban di sakola anyar bari nyalamatkeun gedong sakola. Anjeunna oge pipilueun nuturkeun bareng jeung jelema anu ngabdul ngaraleut nuju ka gedong sakola nu dipake rajaban, padahal bapak kepala teh seumurna oge tara. Rajon oge sok angkat ka undangan bioskop atanapi nu ulang tahun. Resepsi sareng anyar-anyar ieu sok seneng kana undangan dangsa. Tapi harita ku anjeunna teu karaoseun sampeanana bet kabawa ka aleutan blus kana rajaban. Sanaos anjeunna diondang oge manahna mah tadina teu gaduh niat nyumpingan. Kaleresan anjeunna dongkap aya nu mapag geus merenah calik dina kursi di beh payun dina jajaran undangan wungkul. Kaayaan jalmi beuki wengi beuki pinuh ruangan gedong sakola nu sakitu ageungna teh pajejel jadi di pakaranganana. Kaluar dipasang mik pengeras suara sababaraha hiji. Harita waktu bapak kepala dongkap geus ningkat kana acara kadua nyaeta pangajian Al-Qur'an ku guru istri. Hari acara kahiji mah pembukaan parantos kalangkung. Jalmi anu sakitu seueurna teh jempet aya saurang oge nu nyarios lian ti sorak korosakna pengeras suara sadayana panon mencrong kana podium. Kahiji istri gelis nuker muka Quran dina meja mayunan corong. Nu ngaos parantos ngamimitian soantena bersih sari halimpu nganggo lagam Mesir, ayat-ayatna pertela dikecapkeun ku hiji sora nu ngageter mawa alunan sukma ngalun mawa ketir. Mawa keenggeman mawa komara amanat Gustina ting seredet kana hate ngagetri kana ati. Ngajak eling kayang agung nu ngaraksa ka umatna nu pinuh ku welas asihna anu hak masihan ganjaran sareng siksaan saharita kanu ngupingkeun karasana mawa kana rumah satu marima kana salira yen pinuh ku dosa seueur anu ngarahuh rumaos geus nincak dina kalelepatan katariku perbawa swanten nu keur ngaos sareng nu diaosna. Nyakitu deui bapak kepala nu calikna dipayun katinggalina maning ngeluk tungkul bangun anu lesu ramoh poy lungse taya tangan pangawasa. Manehna ratu ting seredet lelenyapan manahna ting sereblak emutan kana salirana. Nukeun nandangan hukuman emutanana tina amal sareng padamelanana ku anjeunna karaoseun baris tepi kana waktuna siksa nu baris tumiba kana salirana. Beres anu ngawas telah disambung ku alim anu medar Isra sareng Mi'raj mung saperluna ditema deui ku kiai masihan fatwa nu medarkeun keterangan ayat Al-Qur'an sareng pituduh-pituduhna.
nyerap kana manah mata kahartos sareng karaos ku sadayana nu ngarupingkeun. Komo ku bapak kepala nu keur sumpeg manahna menil nyelap cariosan kiai teh karaosna nyecep kana manah sareng kana rasana. Dina cepilna nong toreng napal teu daek ingkah nu kieu pok-pokanana dawuhan pangeran. Jeung saha anu migawe kajahatan sanajan sakumaha leutikna tangtu baris kasorang wawalesna. Jeung sanyana kami bakal ngahukuman ka maraneh di ieu dunya samemeh mere hukuman nu leuwih banget di akhirat. Karaosna ieu katerangan teh ku bapak kepala mah langkung-langkung ti kanu sanes raraosanana asa geus diungkulan ku pedang anu seukeut geus karasa gereselna. Perih jeung nyerina tembus kana ati, raheutna perih lir dikucuran ku jeruk nipis. Saberesna anu masihan nasehat dientos ku acara sambutan-sambutan ti para pangurus, bapak kepala nembe katingali calikna ngoleseh turun dina kursi ninggalkeun eta sakola angkat nyalira seselendep ka jelema loba maksadna bade mulih lempangna bangun lungse dugi ka jalan celakana beca. Henteu terangeun harita aya nu nuturkeun ti kaanggangan hiji jelema jangkung gede tikel dina riungan keneh geus ngawaskeun ka bapak kepala. Malah harita oge manehna teh tumpak beca nuturkeun dugi ka bumina. Harita meh pukul 12 peting di bumi bapak kepala parantos diiseun gerehana parantos kulem nya kitu putrana anu istri sareng rencangna teu aya anu nyaring sajaba ti ramana anu masih keneh kakuping batuk malum geus sepuh di luhur loteng. Panto bumi anu dihaja ku istrina teh dikonci ngarah teu sesah muka panto ngagantilkeun muka panto ka bapak kepala. Atuh harita oge mulihna teh teu sesah deui. Henteu aya nu terangeun bapak kepala parantos sumpi. Gek anjeunna calik dipayun emutanana geus tumarima kana sagala anu bakal tumiba ka salirana. Anjeunna insap kana sagala rupi kalakuan sareng pada melanu ka tukang-tukang karaos ku salirana. Sacariosan mama kiai anu masihan nasehat dina raja banteh henteu lepat. Tangtu jeung nya ku anjeunna karasa katingal pasemona bapak kepala harita alum estu matak pikawatireun. Anjeunna teu ningan di luar aya hiji jelema keur nogel tina kaca ningali ti juru ka anjeunna. Reket panto aya nu muka anu memang harita teh dikoncikeun ku bapak kepala. Bus jelema teh abusnya kata nu keur calik bari nanggeui gado nangtung belegedeg. Bapak kepala nu keur nanggeui gado bari ngemut-ngemut ka salira ku anjeun ngareret ka eta jelema anu ngabelegedeg nangtung payuneunana bari manahna rada ngalenyap bakat ku reuwas. Bapak kepala nu baluwong manahna bahamna kawas nu dikunci dungse teh aya tangan pangawasa teu kawasa arek nanya oge teu bisa lisan. Kalah neuteup bae ka eta jelema bangun olohok. Eta jelema nu jangkung gede teh muka kerepusna nu geus lodrok pinuh ku daki katembong buukna geus paselang jeung huis. Janggotna nu panjang nu tepung gelang jeung godegna geus carambang teu beda jeung buuk dina sirahna. Punten bae sim kuring ngaganggu, ceuk eta jelema ngamimitian nyarita. Seuri heula eta jelema memeh neruskeun nyaritana teh seurina lalawunan sorana geuman gede rada ngosom lagana bangun anu ngahina. Karama anjeun poho deui ka kuring teh. Bapak kepala mureleng nyidik-nyidik nu keur nangtung nu make baju jaket woleng gaberig, make calana sasetel jeung jaketna pulas hejo tai kuda. Pinuh ku tambal jeung pinuh ku tapak ngajarumat. Kuring poho cik bapak kepala nyarios lalawunan. Tangtu anjeun moal apa lamun acan nyaho ngaran kuring. Kuring Komar rek nagih janji ka anjeun karma anjeun geus senang geus beunghar geus jadi kepala geus jadi jelema gede harkat gede darajat. Tapi geus poho kana asal anjeun pang bisa ngahontal cita-cita. Kuring nu ku anjeun dijieun kudana dikorbankeun dipake nyumponan nafsu. Tahayang anjeun laksana nafsu anjeun geus kacumponan geus kaharti ku kuring oge Komar. Geus entong diteruskeun anjeun nyarita teh. Kuring aya keneh duit ledang mobil sesaongkos-ongkos ngubaran budak di rumah sakit. Ku kuring rek dipasrahkeun ka anjeun sanajan kuring keur susah.
jeung keur baluweng pikiran kuring maksakeun maneh asal anjeun kacumponan sur bapak kepala nyariosna leuleuy pisan. Dengekeun heula karma kuring lain arek minta duit tapi arek mulangkeun jeung rek nyaritakeun deui lalakon kajahatan kuring nu geus jadi dosa kuring nu dilantarankeun ku anjeun. Kahiji kuring geus daek sapongkol jeung bapa anjeun ngagerjod randa beunghar nungan boga anakna sasiki-sikina awewe nu ngaran Nur Hayati. Kadua kuring geus ngahalang-halang kana rangkepna anakna eta awewe Nur Hayati ka Hidayat. Katilu kuring geus nyieun akal geus nyelakakeun Hidayat nepi ka dihukumna. Kaopatna tepi ka kuring ikhlas maehan ka anakna eta awewe lantaran ngalah jongjon bapa anjeun jeung anjeun meakeun harta bandana supaya eueuh nu ngaganggu gugat. Sanajan bari diterimakeun ku kuring oge memang aya hasilna tina eta kajahatan nu didahar jeung dipake ku kuring dipake nganter karep ngajujur nafsu. Tapi karma ieu kabeh teu bebas tina hukuman wawalasna karasa turun boy unggah boy hirup leuweungan campur jeung gorombolan jadi buruan polisi jeung tentara hirup teu umum jeung batur. Tapi anjeun can acan narima wawalasna. Anjeun mah jeung bapa anjeun harkat jeung derajat anggur naik pangkat luhur hirup senang cicing di gedong nu sakieu agreng jeung hadena. Tapi ingat karma tadi dina rajaban ku anjeun kadenge sagala kajahatan sanajan sakumaha leutikna moal bebas dina hukuman. Dagoan karma tunggu ku anjeun wawalasna engke karasa kuring tinggal nunggu hukuman nu leuwih berat di akhirat. Karma eta jelema nu geus lilalang langlingling henteu pati eling kungsi ditahan lantaran beunang ti leuweung zaman gorombolan. Manehna bari sering ngahahah kaluar mukakeun panto digebrugkeun lumpat kaluar sajajalan teu eureun-eureun seuri ngahahah mata keung jeung ting sariak bulu punduk geus ngilas kanu poek hawar-hawar seurina masih keneh kadenge ti kajauhan. Nu kantun bapak kepala keur ngahurun balung nangkep tuur dina kursi jokna beri melong kana panto urut kaluarna komar tilas rencang baheula keur pada ngorakna. Di jero ka kuping ku bapak kepala putrana nu istri keur ooan jiga anu palai utah anjeunna ngoreja tina calikna beri ngoncikeun panto teras lebat ka jero bumi nyamperkeun putrana nu keur nyekelan angeunna. Berinyang hareupan tampolong pangludahan damelna babalongkengan arek utah. Kunaon ieu ti nebus angin meureun da gawe tengan ngider wae taya beurang taya peuting kana ulin teh suruh bapak kepala beri mencetan punduk putrana nu keur babalongkengan utah-utahan. Da eta oge dicarek mah aya da geus henteu ngagugu atuh ka indung teh ibuna nembe gugah ngiring nyarios bari nyamperkeun putrana. Dasar geus rupa-rupa we gogoda teh teu kitu teh kieu teh suruh bapak kepala bari angkat deui ka payun. Ari apana bari angkat ka mana deui atuh sanes gerak kulem sakieu geus wengi teh. Gangguan teuing awewe mah rek bisa sare kumaha sakieu parusingna lalaki mah mikiran rumah tangga teh. Bapak kepala malik nyerang ka istrina meni warang kulem teh ditolih anjeunna teras bae calik deui di payun bari nanggeuy deui gadona. Putrana sareng istrina geus lalebet deui ka kamarna tapi anjeunna mah ongkoh-ongkoh bae ngajejentul dina kursi. Dina manahna pinuku kahariwang loba karisi sadaya lalakon keur anom kacipta kagambarkeun sagala narembongan rupa komar teu oleh kumalangkang kadenge keneh seurina anu ngahahah sorana matak muringkak bulu punduk panona anu beureum lir getih muncerang bari ngancam lain arek maehan tapi ngelingan kawas nu geus nyaho manehna nyarita kieu. Dagoan karma tunggu ku anjeun engke wawalasna karasa. Ingat karma
sanajan sakumaha leutikna kajahatan moal bebas tina hukuman. Lenyap, manah bapak kepala ngalenyap ratunggangeuna alabatan nu tutunggulan emot kana sagala rupi dosana. Katembong keneh Hidayat ditangkap, leungeunna dibangkol digiringkeun ku polisi. Cipanona ngucur saja jalan diindung terekna nu indit di imahna. Harta bandana nu geus beak ditipu ku dirina digerjut jeung dibobodo jeung baturna jeung si Komar diangsonan ku bapa manehna indit ninggalkeun imah nu geus kakeueum ku hutang. Padahal ieu kabeh ogengan akal manehna, akal bapana jeung akal si Komar. Nur Hayati dulur terena nu geus kabur neangan pamana adi bapana nu kabeneran geus tepung deui jeung Hidayat. Hidayatna dipitnah, ditipu, dibui teu karana salah, tapi buktina nu ngaberatkeun ka manehna lantaran surat palsu ti si Komar jeung duit kas kosong. Ieu oge kabeh akal-akal manehna. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.